naon dengekeun di aya suara naon le ya lemah tah kadenge teu heeh sada kopi tong bodor sih teu nyari jadi ketahuan pacaran lagi sama si ayah tegablek dodoloan nah yang syarikan goblok nya teuing ieu meureun bayi kurang giji teh nu kieu lain bangsa naon ka nu kieu bisa jadi euy bangsa Kalijati meureun lain bangsa atuh eta mah urang meureun lain ieu teh makhluk naon kana dieu nyebut ka aing nyebut makhluk naon cenah alhamdulillah Gusti gede hate abdi ayeuna ye sugan teh dewek we dawalan goreng patut geuning anu leuwih euy bade ka mana nya dek neangan salon naon hayang dikeriting naon rasana teh jabrig meureun eta kadenge ku hayang dikeriting hayang diboroman buuk alah karunya deuleu assalamualaikum waalaikumsalam alhamdulillah atuh penak sareng saagami leres salira agama Islam leres kulan ai kitu rada teu percaya nah manya Islam make iket ainya mah agama Islam maneh teh kudu make jilbab pugu da awewe atuh make gamis atuh nya manya lalaki make gamis ya heuh gamis mah pakena ku awewe sok dipake nyeupah gamir atuh teh mah sia goblok nya gamir mah di mana urang dahar gede teuing gamir sia dahar teh gemul jurig nu kitu mah gemul heueuh tah mah atuh gemul mah didinya karereun haniwung gemor goblok sia ai gemor mah di mana urang boga permen teh digemor si goblok digemol gemol mah paragi jualan moal atuh teh mah iya tanyakeun tanyakeun ngaranna saha saha kakasih teh sing ngaran urang wah pajang Raden Cecep Kuta Direja Detnawati Noglenca Kokonangan Surya Dilaga Blekok Samidin Republik Indonesia di Sabang nepi ka Maroke suhu maksimum 35 derajat Celcius gitu ceritanya aduh ngan tetangga uing ngalukana Cece Cece Basoka alah bener agama Islam maneh ya heueuh sing aya salat sok di mana maneh
lamun maneh bener agama Islam maneh salat sok di mana di gereja tapi bener masjid belegug nya aing ge nyaho di masjid ya manehna nyebut heueuh geuning maneh berarti manehna lain manehna teh meureunna katulah agama lain katulah Katolik meureun teh maneh agama naon Islam cing lamun bener sileung agama Islam diuji ku dewek sok rukun Islam aya 5 jemilaan lho saya ditanya gen rukun Islam teh aya 5 hiji syahadat 2 salat 3 zakat 4 puasa 5 munggah haji mun kawasa di jalanan akur jeung manehnya genep dek mah lain Islam atuh ieu agama sesat boa-boa maneh anu ngaku nabi paling akhir Ahmad Sadet ya Ahmad Pegek Malaysia agama anu ngaku pang akhirna maka yang rukun Islam aya genep naon hiji-hiji nasya syahadat salat zakat puasa 5 munggah haji mun kawasa di jalana aya kagenep balik deui ti teh ka dieu narek ngajedog di ditu imah teu boga baraya teu boga balik deui nya alah tong nyiksa maneh mana teh gawe teu boga di Arab mending balik deui ka dieu di lembur urang balik deh ka imah di dieu pan syaur nabi ge kitu rumahku adalah surgaku tapi nah itu tercatatnya tapi dah bener teh ai itu agama naon sarua Islam ai rukun Islam 7 nah jadi laliur kieu ai tapi balalender nah make 7 sia teh balikna make kapal narek lempang titu paeh atuh meureun ti lalap di laut oge tapi aduh pek maneh dek ngomong naon balik di Arab teh da kudu numpak kapal da lempang mah meureun urang teh moal nepi-nepi sok syaralah tapi bener euy waduh bener tauhid ya jelema ya tauhid cenah bisa jadi ya jelema teh geus nganyang ka poe pageto aing mah lain geus poe pageto deui geus nganyang ka lioban paingan bana radial aduh lamun kitu mah tiasa panginten 8 naon rukun Islam teh tong ngaluwihan dengan 177 na ada geuning da 5 geuning asli na mah tapi dileuwihan ku maneh jadi bener oge teh jadi bener oge ta ieu jelema nu lumpuh Yuni nya ge ieu nya anu luak leok pamadeganana geuning henteu istiqomah aduh bener oi iya ai kadalapan cik sileing naon dahar pek sabab lamun urang teh dahar da paeh atuh sok
dek bisa numpak kapal kumaha urang lamun teu dahar lang layoseun meureun urang teh ngajak papang salapan naon minum nah lamun geus dahar teh kudu melag nanti koro tapi heueuh eta aduh ampun aduh 10 naon sare sok narek nyaring wae urang teh sabab aya beurang aya peuting ban tapnya ku kitu nama heueuh teh ku balalan nara tapi salah itu ayo mana rek nambahan deui 11 naon nyaring manya sare wae tuh da bener pisan aduh agama naon ya jelema ya aduh ya kaharti tauhidna euy duh kaja kerja karti cenah 12 naon jeung ngising nah hadek dahar wae ngeun goblok ya aduh di mana itu di payun Gusti ya walah loba baturna dulu ngajeng Tuhan katumamu Pangeran nu welas asih Gusti naon ieu cenah bejana mah anu ngaku nabi paling akhir diuk maneh nabi naon sia teh lalawara teuing bener si agama Islam bener sing lamun bener agama Islam teguh ieu ilmu nu pangluhurna tauhid naon bus jurusan Cirebon Jakarta kayak gitu sok teguh sok jalanna jalan Pantura muatan pinuh solarna pinuh konektor aya mobil wete supir gagah ongkosna Cirebon Jakarta teh 50.000 saurang full AC full musik jeung full-fulan nya terus nu ditanyakeunana naon cing lamun bener maneh agama Islam saha supirna lain naon hubunganana jeung agama jawab sia tauhid teh dulu ampun ngaran mobilna naon PO warga baru jadi nu ditanyakeun teh supirna abang sadeli lain berarti can tauhid sia Pak Haji Maman lain Kang Ade Teler lain Sarman lain Kang Dayat lain Palili lain nganu harti teu tauhid sia nasaha atuh taluk usup heueuh nah da tetangga aing wanya tauhid di jelema teh tauhid kaget kung nirakan ningali kaget kun nirahan ningali
ningali wong jelek Masya hati tidak wala nyebut wong jelek nya kanu goreng atuh ya siapa namamu hei wong jelek naon wong bergud goblok aya naon wong teu pararuguh sahanggaran ti mana rekam mana sampean lah naon bejaan nunungan aya orang asing euy begitu aya naon dawala agan aya naon yang aya orang Afrika Selatan nya eta anu jangkung jiga binajir buto kakuring tamanna mancung atuh kuring mah lamun ieu anu diiket jiga kopi anan kopi pahit yang mah alah ampun datan nirata ngademan wupa gulingan rana datan nirata ngademan wupa gulingan rana wah wong bagus tuh kadunungan dewek menyebutnya teh wong bagus dah kumarupa jelema mah siapa namamu ngaran kula Abimanyu saking ngendi saking kubutuh Jempes Yahudi dikadek sia kuing kemana karep Abimanyu iya saking nyata saking kubutuh teh pangna kikiran teh Jempes sia langonyang montong pipilun ngomong sia dibja kaula teh rombongan ti Amarta ti Pringgandani ti Astina ti Mandura abdi teh salaresna rombongan nuju milarian acara dek mana dek ngirimkeun itu nyumbangkeun harta kakayaan pakaian obat-obatan leuteun jeung sajabana nyata kajama anu keur meunang musibah ya cing aya obat goreng patut eueuh alah itu dina kareta teh pinuh ku rupa-rupa dahareun pakaian jeung sajabana wayahna anjeun moal bisa nepi ka tempat anu dituju sabab sasak ruksak jalan ancur wayahna kudu ngurilingkeun kaula nu rek nepikeun ana pihapekeun ka kaula kabeh gadegan kade apaan amanat mah kada ditepikeun lain amanat mah ulah dipihapekeun amanat mah kada didugikeun tong dipihapekeun iya beak seru aja nge HP hayam keulang iya
dan rumah sama Joleos ya. Tawaka tuh. Iya. Mentah lah ongkos satu kainung manehnya. Jadi pentagis milalaannya. Kaula muarek mihapekeun amanat. Kaula sanajan sakumaha piripuheunana tetep dek ngeureuyeuh nikreuh. Ya. Lamun kitu sabagian keur kaula. Wah nyagan. Sabab ieu teh wartos teh sanes mung ukur ti saurang tapi mah jadi kenyataan. Seueur mapia gan kadea. Nya. Ai mapia teh naon? Wadah surat, map atau nu kitu mah. Ari maaf mah di mana urang boga kasalahan geuning maaf euy ah. Maaf atuh tama. Maaf di mana ngahuapan budak. Atuh tama maaf. Umur nu nyambung. Dek dipasrahkeun ka kaula. Moal bisa dibikeun nuhun dibikeun dina harti maneh bakal balik ngaran nganung harti hayang saling hareupan jeung kaula initna Abimanyu ti nagara Tegalara Tegapati keur kapentingan negara jeung bangsana yah apa kon wani marang aku ora wani dening ngapakulanang pelanang Aji mulati tegakan di Jaya. Ayo Suramrata Jaya Merata. Nyaka sabuk bilang tatu. Aduh telu ampar tiga. Majuan. Haling. Kepung. Siap Gusti. Cepot. Lan. Bebeja. Kaua Prabu Baladewa. Aya nu ngahalangan jalan. Saek lan. Kena cukup durang singarepan. Digadil syakoing. Sihungna begu itu gitu mah. Nya geus bare gambaran begu. Geras beheung begu. Nyingkah maneh. His teh. Agan. Salamet cepot. Bunga kaula aya nu melaan. Saha urang? Kakang Gatot. Gatot Subroto. Kamana karep ngomong teh juragan Gatot Kaca iya lu di mana nah geus ka itu buru-buru bantuan ayo tepang nanengeulan aing kabeneran deuleu ieu aya bola kutak di dieu coba deuleu jang aing disebut bala kutak deuleu nah yang disebut bala-bala ayo ayana modal siapa tuh beunang euy di mana tadi dinya kali ngagoreng waduh ngeunah jigana nu kieu mah burihna euy oh alah dasar udang aki-aki uluh ayana geuningan ieu teh Bapak Panglima agan nuhun agan sawangsuna mah ai ditengeulan kitu heuglawan sakali-kali mah
tiasa gelut diajar rumah boyot kurang ajar syah kunaon bapak aing ngeluk kan aing mangisuung nuhun agan nanaonan agan teh untuk kikiran dewa jempe aya kejadian naon benar nangka Badranaya sorry wa Lurah Semar kuda Australia kuda pawana di mana wae juragan tuh wah biasa nagihan wa jempe aya kejadian naon atau bapak bendera hitam putih di tenggelan buta lawan lain kerang kedut hirup teh jangan diem saja kalau dipukulin sekali-kali atau lawan bandar nangka nah are aduh edan sia nah kalakuan teh sia teh siksa jalan pakai kebetulan agar waras paham bura ngalunyak dihantam siksa sia teh ka bapak teh ngalunyak tiba heula aduh aya anuk bapak kawas ka anak tere we kawin je sia teh ngahina ka aing bapak kawas ka la ilaha illallah itu si goblok curi sia hukum karma nepi ka kontan aing dorakati bapak aduh hukum karmid alah yang nyan lain beja itu oh hayang nyao woi ya maju sia woi dan anjir woi ya wah kuyu ada sih hati-hati wah hebat na gelut jago aja gitu abang gus ahli na buta datang ditewak leungeunna dibalikeun ka itu cokot dikitukeun ka dieu atuh pukul blak kitu teng bluk bahasa dewek najong pamajikan gitu pisannya dabongan campelak atuh ka aing ana saya teh menyebutkeun pamajikan anu mana atau sama aya aing pas teh
Atau rumah tangga siksa teh situ. Aduh. Ampun. Lah, naon kadeu. Naon sia teh dek nyokot harta kekayaan teh lain. Aing teu ngeunah. Teu ngeunah naon? Pamedegan aing sia dileuwihan ku sia. Dulur aing tadi bebeja ka aing. Cenah rukun Islam aya genep ceuk sia. Sia teh ngaruksak akidah. Cing salamet silaing ku ayana agama. Ayeuna silaing dek neunggelan dewek eta teh hartina silaing teh dikusrukeun. Aing mah teu suka rukun Islam aya genep. Aing nu sabenerna sabaraha hayang sia atuh. Kolot aing geus ngabejaan ulah dileuwihan ulah dikurangan tetep rukun Islam teh aya 13. Sia nu podaraneun aing mah. Bina-bina teuing sia teh 5 goblok teu bisa tuh berarti sia nu lain mah sia nu kudu dipodaran sia meureunnya nu ngaku nabi akhir teh sodet teh maneh lin sodet meureun sia heeh what usik sia hayo kabengkek sora sia sok hayo aya kitu gerakan timbangan teh euy. Hebat euy. Nepi kangen sakilat ngabubutkeun aing. Kitu. Woi. Sok sia. Tah, alah anjir. Woi. Luar biasa. Teka ciri eta gerakan euy. Tah euy. Tah. Ya anjir. Geus kitu urang ditu ilmuna. Eta meureun anu disebut gerakan bangkong sapindrong teh. Lineuk tapi lingas. Nu alus pisan mah gerakan ajul gedang. Atuh eta mah kedasaran pun bojo eta mah. Cing minta gerakan nu aneh naon? Hayang nu aneh mah gerakan gunung rugrug. Kumaha teh gerakan gunung rugrug teh? Tina dipan teh ngagulutuk ka handap. Teu lesot-lesot. Kugurentelan we atawa gerakan tumpurudes geus gogoleran teh paehan kamana we karep yang buat hebat gitu eta gerakan tuh ya wala tah ya alo tuh weh hai nanti ya tuh weh wah ini atuh aduh ngena euy dek deungeul aing baru kana aing teu ngejat ka dieu lu tapi kamu dah kitu cerita aduh wait tahan tuh wait up aduh goblok teh bibir aing dibodol jeung butik kotok dia jeung alah watak jeput dong wait ya
anjir. What ya? Aduh. Aduh. Nah, saya tengah jangan duit aing wae, atuh lain ditaki saya teh. What ya anjing. Ya ya What ya sat ya iya. Aduh. Alah. Alah. Aduh. Alah. Aduh aing macam ni kedua bibir ke skandal teuing nyeri anjing alah. Aduh. Aduh. Anjing. Muruhan teu joleo situ kai.